Allah, 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 Allah. Beri teras kamar apa? Bade ka Ciamis, Chef, ieu teh. Oh, mudik pak itu teh. Biasa disebat gitu. Biasa henteu ieu teh udah. Nah gede tuh. Muhun disebat mudik da leres bade wangsul ka pamatuhan. Disebat henteu da sanes oge tos mumbara. Sigana mah ku pamit teu lebaran mah sanes kalebet mudiknya. Tah, cek masih gana kalebet mudiknya. Sumuhun pak, leres kaleresan. Si babi teh kadon muli pak di Jakarta. Rezekina panginten aya di dinya. Ah, sawios. Rezeki mah terus diatur ku nu kumaha kuasa. Sabaraha oge, nu penting mah halal jeung barokahna nya. Muhun. Amin. Nah itu kan. Jadi inget Kang Mutat jeung Kang Hamid. Rupi, bapak oge sami tos di Jakarta. Ieu teh saleresna mah uih di Serang jang, di Banten, nyimpang heula ka Tangerang. Terus we ka Jakarta. Ieu sasisiam kieu ge nya. Tiasa keneh angkat-angkatan. Nya mumpung kerja keneh we, mumpung can seueur nu karasa. Da upami tos sagala karasa mah hese apa? Leres teu? Komode geus kolot bapak mah. Karos pisan awisna. Da sapantaran bapak mah seueur nu tos ripu apan? Numawi pirang-pirang muji syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah bapak mah dikersakeun tiasa keneh angkat-angkatan. Bapak mah gening sakitu ibu. Naon deui itu da Cep. Bapak mah tos kolot. Iswa ge bosa kumaha deui nya sana. Memeh dipundut kuno kagungan. Hoyong salawasna eling ka Gusti Allah. Kitu manawi. Kela punten nya. Sanes bade khutbah. Da Ustad ge sanes bapak mah. Sawios pak. Sawios. Bilih bae kasebatna gong nabeuh maneh. Paralun bapak mah nya. Ngan ieu mah bapak kitu nya. Kitu manawi. Rupi, ayeuna bapak da bakal naon? Ah, pada malam bapak mah kieu we jalan-jalan. Percanten pak. Bapak mah panginten tos kantun senang nawungkulnya. Ih, geuning ge acep ge terangnya. Sumuhun, da biasana ari sepuh mah tos aya kebong beratan deui. Kantun raosna bae, kadang ti hotat kapungkur. Benten sareng sim abdi anu anom keneh. Panginten kitu pak. Paras eta nu dicaroskeun kuncep teh. Mung kalimat eta teh tiasa dihartoskeun janten 2 rupi. Kala Rupi cep teh sahana mina kala. Kala pataros wae. Sup. Janten kumaha? Abang pamuda ini sok kejot borosot teh asa gagal teh. Kala cep teh kunaon jiga nu penasaran kitu. Mohon pak si abdi teh penasaran. Kumargi ku saliwat oge bapak mah. Terus benten sareng sepuh nu sanesna. Peda tadi bapak wiridan kitu mohon. Eta sih salah sawiosna. Punten ieu mah bilih kumawantun. Ih, teu sawios. Cirinding eta teh gaduh perasaan keneh kan batur. Ari jalmi mah kedah kitu sanes.
Mohon Pak leres mun kurang carioskeun mah. Ongkoh deui bilih aya sangkian sanes-sanes. Upami disebatkeun taya kabang beratan deui mah eta teh lepat. Bapak ge sami jami nu teu aya, jami biasa kedah kokoreh sagala-gala ge. Insya Allah Bapak mah ku ayaan sakieu ge tiasa senang, bungah. Manawi supit teh kitu pengen teh nya Bapak teh. Sanes jang, Bapak mah jami biasa. Mau sumuhun da sakaterang jami anu nganomor 2keun mah biasa nama Supi ya Pak. Duh kata, mung ari Bapak mah kieu we, sakumaha katingali konsep kumaha kieu. Kieu we atuh hubungan Encep panasaran, Bapak rek nyarios sakedik we ieu mah nya. Tapi upami Bapak nyarios, nah baris aya manfaatna kanggo Encep. Mudah-mudahan atuh Pak saha nu tiasa nangtoskeun mah. Muhun, hakikat mah perkawis katangtosan mah mung Gusti nu kagungan. Tapi da urang mingka adibna diperdih nangtoskeun nasib sorangan. Punten ya ieu mah sanes mapagahan. Ieu mah nya pan saur hadis oge jami anu untung teh nyaeta jami anu poe-poe saterusna leuwih hade tibatan poe-poe samemehna kitu. Dupi Encep teh saum keneh. Insyaallah. Alhamdulillah atuh. Nya ieu mah etang-etang dongeng ngabuburit we nya. Bapak mah Cep sanes jami anu tuduh kudunya. Asal aya we kanggo pangabutuh sadi dinten. Kaleresan sawah satalapok pecang wae mah gaduh di lembur. Atuh selang-selang tina tani sok rajeng nganyam. Tah saya nama dianggo silaturahmi ka ditu ka dieu. Numawi saleresna padamelan Bapak mah mun jalan-jalan kieu we kitu. Nikmat Cep hirup basajan kieu mah lantaran ku cara kieu mah harta anu jadi abid urang teh cukang napa ngabutuh. Coba ayeuna lamun Bapak dikadarkeun beunghar moal boa Bapak jadi abid harta da tuluy dicukangan ku nafsu teh. Tapi anu ngaranna nafsu mah nya moal aya tungtungna hayang itu hayang ieu sagala hayang leres teu. Tapi apaan Pak agama oge ngawagel yen kumata sangkan beunghar. Leres pisan eta mah Cep. Saleresna mah nganjurkeun agama ge da cacak munggahan haji bae apaan kudu kasartaan ku harta. Mung Bapak mah bade naros ka Encep. Lamun Encep beunghar rek kumaha kira-kira? Bakal maslahat moal utamana keur batur. Para sahabat teh Cep kapungkurna seueur anu janten sodagar. Tapi aranjeunna teu kacanturkeun hidup mewah. Malah teu sakedik hartana anu disumbangkeun kanggo perjuangan bangsa. Cobi ayeuna negara-negara Timur Tengah. Apaan sakitu baleungharna? Tapi nah hamantuan orang Palestina oge mah hese beleke. Kalahayuh we ngagulukeun kamewahan. Maslahat teu eta? Ye, sanes masalah miskin atanapi beungharna, saeutik atanapi lobana. Namun kumaha cara urang ngamaknaanana? Sabab di dunya urang bisa manggih anu ngaranna barokah. Gitu. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah. Hayya 'alas shalah.
Atur nuhun Pak, nyandak abdi gitu daun mah. Ih, teu sawios ieu mah Cep. Etang-etang wawanohan urang we. Sareng mugia tina ieu hiji jeruk teh aya barokahna. Ieu. Keun we da Bapak mah seueur ya da, aya hiji ya. Tuh. Ieu mangga. Ditampil. Siap ah. Dikatun heula aja. Tunduh, capek tuh da ieu. Uga. Pak, uga. Wah, Ningali aki-aki teh di kongker tadi. si aki-aki anu aneh teh. Da tadi teh tos lungsur di celu. Pembawaan teh tadi teh. Kantenan tadi teh nyandak tas ageng hideung. Wah. Gusti ting nu agung ya Allah.